Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mualliful kutub rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa nafa'ana fi daraini wa amaddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Dinukatina kitab Durratun Nasihin halaman 7. Waruya sarang parantos diriwayatkan anhu kata bili kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man asing sawai jalma sholat anu maca sholawat itu si man alayya ke kami yaumul jum'ati dina poenan jum'ah miati marotin kalawan 100 balikan jaa maka bakal datang itu si man yaumul qiyamati dina poenan qiyamah wa mau sarang eta tetap sartana itu si man nurun cahaya lauku si malamun ma dibagi dalika nuru itu cahaya bainal khulaik dina antara pirang-pirang makhluk kuluhum tegasna sakabehna itu makhluk lau siahum maka yakin bakal mahi itu nur hum ka itu khulaik. Masya Allah, mudah-mudahan orang tiasa dawam termasuk kaji sim kuring kangge ngadawamkeun sholawat ke kanjeng Nabi nging hilap setiap hari Jumat minimal 100 balik. Insya Allah Allah bakal memparinkeun ke orang nanti dina poenan kiamah kalawan wajah anu bercahaya sangkan di mana-mana eta cahaya teh dibagi cenah ka sadaya makhluk maka bakal mahi. Masya Allah ku bakat seueurna fadilah sholawat. Mudah-mudahan orang sedaya di poenan kiamah ngenging syafaatul udma ti kanjeng Nabi sareng ngengingkeun magfirah sareng rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.